Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa betepang dangu deui dina pidangan dongeng Sunda di Londok Sarto. Dina dinten ayeuna urang naraskeun acan dongeng nu kamari dina dinten tarepi dina jejer kecelakna Cimata Panganten. Para mitra kaum dangu sadayana hapunten anu kasuhun dina ieu carios teh terapi dina sadayana karya-karya Aukok sering anu lepat nami lepat segala lepat lah ibaratnya gitunya lepat penyebatan tempat atau nampi naon margi jujur we nya Aukok teh ngadamel dongeng henteu ngangotek henteu nganggo buku ngarekam bari milari inspirasi jadi hapunten pisan sanes Aukok jajagoanan ngarasos pinter atau kumaha namung pami ngadamel tek moal beres moal rengse ku sadinten kanggo sajudul tapi kanggo sa episode teh Aukok oge ngadamel sadinten teh ngarekam teh genep judul tapi genep episode di tilu channel nya Sarheun Bakekok Sisma Bakekok oge Londok Sarto. Hapunten anu ngaraos kaganggu seueur kalpatarana. Hatur nuhun. Para mitra kaum dangu sadayana. Dinar anu geus resmi maranehanana duaan saling titipkeun kasih mengkeut rasa kacintana jeung kadeudeuh cenah ceuk arga itung-itung salametan atawa itung-itung ngarayakeun ngaliwat paduduhaan arga anu init ngagencling init ke warung anu memang teu jauh ti dinya. Sedengkeun dinar harita pagawean anu surasiri we ngarasa bunga tur bagja meureunan. Dirina anu ayeuna geus resmi bobogohan anu salama ieu geus papisah geus teu puguh harepanana, tapi ayeuna geus papagih deui jeung arga. Hiji lalaki anu memang nepi ka cintaana ku manehna ti saprak panggih nepi ka ayeuna. Dinar anu nungguan harita diuk bari ulah teret ka kenca ka katuhu ngarasa karunya oge ka arga anu teu boga itu jeung ieuna TV eueuh nanaon eueuh imah sakitu gedena teh asa teu payus lamun eueuh karamean model hiburan TV tong boro-boro TV atuh hiburan anu lain oge model speaker atuh jeung ieuna eueuh baro-baro teh bara mah sabenerna mah bara memang lain teu hayang ngan peda menyak kitu teh duitna beureuh dipake kuliah itu jeung ieuna sanajan kuliah teh kasebutkeun jalur prestasi tapi tetep we perlu dahar perlu ongkos perlu itu perlu ieu listrik oge pan bayareun kudu meureunan cai oge bayareun kudu meureunan sagalana anu memang hirup rumah atanapi hirup sesoranganan tangtu pengeluaran oge kudu tangtu bener-bener nyimpen duit anu bener kitu nu kapikiran ku harga. Ya Allah, Kang Arga teu nyangka kacida pisan solehna. Aing geus dipanggihkeun jeung jalma anu memang kacida pisan solehna. Deudeuh teuing Kang Arga meuni hirup meuni kadieu pisan geuning Kang Arga teu nyangka. Aing dahar sapan poe jeung nu mewah sedengkeun Kang Arga cukup baso we teu isuk-isuk nepi sore teh. Deudeuh teuing Arga. Dinar harita ngecelakeun cipahanan ngarasa milu prihatin ka arga cacakan arga teu pernah ngomongkeun keprihatinan manehanana tapi bisa ngarasakeun dinar yen arga teh hirupna bener-bener prihatin ningali kaayaan arga anu memang kawas kitu tapi arga hiji lalaki anu memang bener-bener hebat tara pernah ngeluh dina itu jeung ieuna boga duitnya teu boga duit we boga keur boga oge tara poya-poya sabab manehanana ngarasa yen hirup sorangan nu tangtuna kudu pinter-pinter dia nyimpen duit ek sapeser ek 2 peser cek paribasana arga kudu boga duit pikeun nalangan pikeun nutupan kebutuhan anu memang tangtu diputuhkeun pisan per bulan sajongjongan neng jinar harita ngecelakeun cipanon bari di pak-pik pak gusap make tisu tekung sirila kadenge panto pagar hari tadi sadat kit
nandakeun arga geus balik. Buru-buru Neng Dinar hari tercengkat nyumputkeun si panon anu nyalangkrung dina panonna. Dinar, Mohon Kang. arga hari tanangtung bari neuteub seukeut ka Dinar anu kendukangan. Dinar kunaon? Dinar nangis. Dinar, cek arga hari tengah deketan. Kang. Teu kudu naon. Teu kudu naon tapi nangis. Naon? Teu kudu naon Kang. Dina teu kudu naon. Atos meser naon wae me. Cek Dinar harita. Oh, ye. Ketuangan akang. Pamugi Dinar oge seneng ya. Insya Allah Dinar seneng dan ada tuang ku Akang. Dinar oge insya Allah seneng Kang. Alhamdulillah ya Allah. Ayo. Arga harita imut ke gerenyu. Dinar sejong-jongan hari tengah matung ningali arga nu model kitu. Hatena nu bener-bener ngarasa ngarakacak. Sedih. Bunga. Bahagia tur bagja ngahiji ngajadi hiji dina waktu harita. Sanggeus tepi ka dapur eta dapur teh nu kacida bisa lega nada tadi nameureunnan arga teh keluargana lain keluarga biasa-biasa. Katingali dina dapur oge nu katingali harerangna. Ngan pedah heueuh da sanajan harerang harurung we ceuk paribasana yeuh nanaon mah nya heueuh we ngaranna oge. Arga cukup make kompor anu satungku we anu harga murah. Gasna ge nu 3 kilo nu biasa. Ari imah gede model kawas kitu mah pantes kasebutna. Tapi dalah di kumaha. Keur arga eta gas teh geus nulungan manehanana saban poe. Gas hiji teh kapake sebulan keur arga sebab ku jarangna masak di imah. Ayeuna bisa dipake deui anu geus lila memang teu dipake da tara pisan. Ayeuna ngahurungkeun cai mah. Tapi kadang-kadang sok kana listrik ngahurungkeun cai oge lamun ku magok mah cukup sagelas atawa 2 gelaseun. Dinar. Kang. Gila kehidupan akang mah. Emang kunaon Kang? Cek Dinar harita pura-pura. Kunaon akang. Sok sering damel. Akang sering kaditu kadieu jarang aya di bumi. Intina akang pangintenan milari rezeki di piluaran. Kanggo nungtun jalan hirup akang. Anu tangtosna urang kokohna ibadah tangtuna beureunnan ku ayana harta nya. Pami beuteung lapar. Ibadah oge kaganggu. Laras Kang. Cobi. Anu beuteung lapar. Kecuali anu puasa mah tos niatna. Tapi ari lapar teu aya beas mah sanes niat eta mah. Nya. Tapi Dinar mangalawas salut ku Akang. Salut aku naon. Akang tiasa mampu. Hirupnya lira. Dina kayan sapertos kieu Kang. Ieu sadayana tos jalan hirup akang. Anu teu kedah dikeluhkeun ku akang. Akang kedah tumarima. Naon anu dipasihkeun ku Allah. Eta tos jalan rezeki akang. Sakieu kamampuanana. Sakieu nu tos dipasihkeunana. Jalan akang memang di dieu. Dinar harita sejongjongan neuteup seukeut kada beungeut arga. Anu keur jongjon harita arga teh nyiksikan bawang anu kacida pisan gancangna nyiksikan teh. Sedengkeun Dinar kur tibah molohok we ningali arga anu nyiksikan bawang anu rek diabrekkeun langsung kana liwat. Ret, arga ngareret, blengeh arga imut. Kunaon geulis ningalikeun akang. Ningali Akang teh jadi kasima Kang. Kasiman? Kasiman aku naon? Teu nyiksikan bawang nu dikecil pisan gancangna. Akang tos biasa. Dinar harita seuri bari ngarenga panjang. Bungah amarwata suta. Waktu anu nyerelek dua anak harita upek we di dapur nu hiji ieu, nu hiji itu, nu hiji ieu, nu hiji ieu. Itu.
Nu antukna gek darariu karita ngadaguan sangu asak anu tegung silila. Kira-kira 15 menit meureunna manehna ngaliwat. Nu antukna sangu gek sakarasa seungit nakeranan. Arga harita renos anu teh ngarenos cabe we. Jeung bawang anu geus nang ngagoreng. Saterusna asin oge harita makrupakeun asin peda. Pada beureum hiji-hijina lantaran mun dua nya mahal we pada beureum. Hiji we kuduaan keur harga. Sambalna sambal tomat. Terus oge aya lalap mangrupakeun kacang anu aya di warung jeung bonteng. Kur sakitu-kituna we dahareurna teh harga mah. Teu campurna naon deui. Minumna meureunan kasebutkeun cai teh anu dina botol tangtuna nu tiis. Da harga mah di dinya mah eueuh kulkas jadi kudu meuli ti warung mun hayang tiis. Setengah jam anu geus kaliwat arga harita anu geus nyiapkeun sagala rupana. Lain dina piring tapi dina plastik anu diamparkeun. Dinar. Urang ngampar yuk. Kalarasan meja makana ageng teuing. Tilas keluarga kapungkur janten asa teu pantes gitu. Urang ngampar di handap yuk. Di dieu we teu di mana-mana. Ayo Kang. Nuhun ku dinar ge meni hoyong. Seungit di Kang. Ya, insyaallah seungit tapi duka raos henteu mah. Ya mudah-mudahan pasti raos Kang lah. Dinar harita nu geus kumeta lantaran bener eta asin teh mawa selera lapar keur jalma anu memang lapar. Antukna duanana harita pluk we dalalahar duanana meuni pararonyo nakeranan. Dengan sangu nu ala kadarna. Seunghah, lada, nikmat karasana. Ting karaukna ngadahar kacang. Ting karaukna ngadahar bonteng. Ya jadikeun hate masing-masingna tenang, jiwa masing-masingna harita saling percaya dina waktu harita. Sanggeus beres dahar, arga anu memang resep ngarokok. Dinar diukigireun arga harita. Waktu anu geus nunjukeun kira-kira jam sore. Harita arga pokok Din. Pesonten. Dina bari wih ayeuna. Salah sama Dina teh betah keneh Kang. Betah keneh. Pami Dinar betah teras nikah we sareng Akang. Laras. Cek Dinar harita langsung we nyerang. Tapi engke. Pami Akang terus kadu usaha. Pami ayeuna sok sieun Dina teh kalaparan pan. Kang Arga. Dinar harita nyepengan ka dadana. Anu kecida bungahna dina poe harita. Ngobrol sanggeus dahar kurang leuwih setengah jam. Arga age nu nitah balik ka Dinar lantaran geus kaayaan sore. Disideureupkeun tur neangan. Dinar. Ya. Wayahna Dinar uihnya. Arga. Mamingon Kang Arga hoyong ka bumi. Maksudna Kang Arga nu ka ditu. Emang teu naon, pami Akang ka ditu. Nyan teu naon. Emang kunaon? Ardi sareng Ibu Nairnia kumaha? Emang kunaon kitu? Eta kan mamahna Dinar, sareng papahna Dinar. Kinten-kinten nyaluyuan ka Akang. Insyaallah. Dinar tanggal walar. Segala rupina sepuh mah kumaha Dinar. Anu penting suruh papa sareng mama. Hiji tiasa tanggal walar ka Dinar, kedua-duana gaduh usaha, maksana gaduh usaha teh. Damal karena naon wae bade kitu bade kieu penting halal. Papa sareng mama tekan tos nyebatkeun kedah itu kedah ieu ka Dinar. Alhamdulillah. Pami kitu Akang siap pisan atuh ka bumi Dinar. Leres Kang. Dinar harita nyekaleungeun Arga. Hayang nama bruga ngagabrug ka Arga teh bari ngagalentora tapi dadah di kumaha kahalangan. Kurasa
anu memang dipelihara titah teu jadi kolot ulah sembarangan ke setiap jalma komode bari lain muhlim nongeng yang dina celina dinar harita. Sempet pisan manehna pudar atanapi udar kasucian cek paribasana rek masrahkeun temen temah arga daekeun tapi da teu kitu arga hiji lalaki nu bener-bener jadi teladani sakabeh manusia nafsu sakabeh jalma mah aya tapi hiji anu memang urang kudu dipelihara teh nyaeta nafsu anu memang geus kalunta-lunta. Arga pinter nyimpena, arga pinter nyangcangna eta nafsu. Alhasil ngajadikeun kabagjaan keur dirina engke atawa ayeuna. Dinar nu antukna harita mulang dianterikeun ku arga nepi kana mobil. Sanggeus naek kana mobil dinar harita tulas siri we imut ngagelenyu bunga atoh kacida pisan bungana. Dinar nyemprung indit tinggalkeun eta pitempatan. Sababarat jalan dinar anu memang teu pati jauh. Kur sababaraha menit oge nepi kana jadi imahna. Sababarat jalan bunga bagja ce anu eueuh tayap hingga natangtuna ke dinar. Boga kabogoh hiji lalaki anu memang bener-bener hebat, bener-bener anu kuat nu bisa nahan segala rupana. Oge bisa mere pencerahan ka dirina supaya hirup teh ulah gagabah. Supaya hirup teh ulah ngalagur nafsu. Pepatah eta nu ti arga harita nepi ka nyengcep dina celina nancep kana jantungna. Laing hap dinar harita samemeh nepi ka imahna rek mukakeun gerbang. Anu kebeneran teu satpaman di imah dinar mah lantaran aya Mang Ujang. Mang Ujang anu langsung we ngadenge mobil anu datang harita tidid Mang Ujang lumpat terus ngabukakeun. Lengeh dinar imutnya galenyu. Ti mana geuning geulis? Biasa Mang. Cek dinar harita bari imut ya galenyu. Mobil harita diparkirkeun ku dinar. Jerut dinar turun. Indungna anu ningali ka dinar harita umat imut wae harita ret kada jadi bapakna kana jadi salakina nya tanah ardi. Itu tingali geura anak papa kunaon make jeung surah siri wae. Cek narnia harita. Keur bunga meureunnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana gelis? Ya kayak kekerap ngoling anak mama teh. Mah. Cek dinar harita suntangan kada jadi indung jeung bapana. Bapana nu teu bari imut teh galenyu. Di mana? Wis direncangan tah. Rencangan. Istri pamegat. Pasti pamegat merinya. Eta ketinggalina sore-sore. Tah. Cek dinar harita tunggul semua erana kerana. Ke dinar teh geus dewasa. Lamun dinar mika resep ka hiji jalma tina naon. Tapi dinar oge kudu ningali heula saha eta jalma nu teu karesep ku dinar. Ulah nepikakeun. Karesep dinar teh kaganggu. Sabab perilaku eta jalma anu beda jeung kahayang dinar gitu. Insyaallah Pak. Jalmi udah pikir resep dinar teh mager kekeranan. Soleh kekeranan. Alhamdulillah jaga Allah. Mudah-mudahan we naon diomongkeun ku hidup teh bener. Saha jeung urang mana atuh gelis? Memingon dinar. Ngajak anjeunna ka dieu biosnya.
yang bahaya tuh. Bunga oge daripada dinar kudu datang ke ditu bobogohan di ditu kan goreng akibatna efekna mendingan ka dieu pugu-pugu bapak jeung mama nih ningali tah naon pisan tah. Dinar harita ngecelakeun cipanon sering genar nih anu kerung kunaon dinar make jeung ngecelakeun cipanon segala Kunaon nah jujur dinar teh resep kayak dijamin tapi tidak jamin anu tangtos mama sareng papa mah pangitan buat teh satuju teh nyaluyuan emang kumaha kitu geulis kumaha cik sok kumaha geus Dinar seka hiji jami teh nu namina bara apa bara nu mana ieu teh bara nu mana ieu teh bara anu ngadamel balong pa Ardi moloh Narnia bengong mama nyaluyatkeun ka Dinar papa nyaluyatkeun ka Dinar Dinar gelis yakin Dinar mika resep ka bara tah Dinar harita anu neuteub ka indungna nu teu ngomong-ngomong hatena deg-degan sok sieun we Narnia teh da beda Narnia jeung Ardi mah Narnia memang rada keras Ardi mah kumaha ge imut we ngageleng tapi nu geus karasa kumanehna memang Narnia mah rada keras Narnia ngareretkeun jadi bapana Dinar emang iraha gitu mama nyare ka Dinar jangan mama nyaluyuan mama tidak nyaluyuan anak barang nu suka dia kan anu kantos didamel ngadamel taman kan Gusti ting Dinar nanti salah Dinar teh mika bogoh ka bara kade ieu nya rasa bogoh teh ular kade bisi nafsu ieu sik hati-hati mama mah nyaluyuan ka sasa oge tapi Dinarna nu kudu hati-hati mah arek kan cek paribasana kanu caca kanu kumaha ge mama nyaluyuan memang eta kahayang Dinar mah tapi kudu hati-hati teh Dinarna bisa ditanya kumaha geus ningali kalakuan anak was kumaha atos mah Dinar peratus diuji mah kumaha ngujina Dinar Dinar kan ke bumi na anjeunna kan terus ngajakan ka dago mah nya ama ngarti saterasna anjeunna uciwa margi aya rencangan Dinar sandi namina sareng Rian terasna anjeunna teh rupina kuciwa margi asa direndahkeun ku Rian ku Sandi ku rencangan Dinar mah nya terus kumaha terus anjeunna teh ngiles hampir pasasi teu pernah sareng Dinar ku kurilingan saben pidamel Dinar ke bumina tapi teu aya wae mah terus ngalih cenah tapi alhamdulillah ayeuna pernah deui mah terus Dinar oge ngiring ka bumina terus Dinar nyelok Dinar pura-pura bari masrakeun sakujur awak ka anjeunna mah tapi naon cing mah kumaha geulis kumaha anjeunna malah mamatahan ka Dinar ya Allah geulis ini bener cek kiai bener cek ulama di mana-mana orang hebat di mana-mana orang sahe
pasti bakal dijodohkeun, bakal dipanggihkeun jeung jelema anu bageur. Di mana-mana orang anu bageur geus tangtu jodoh hidup oge bakal dipanggihkeun jeung nu bageur langka. Ningali pamuda nu budak kitu Dinar, ya Allah. Mama tujuan. Dinar, bawa ka dieu. Hayang ngobrol ama sebenarnya mah jeung anehna. Ama geus ningali, bapak geus ningali tingkah perilaku manehna. Anu sopan, anu itu nu ieu. Coba ulah poe minggu isuk atawa pageto bawa ka dieu. Bapak hayang ngobrol. Gawe di mana cenah manehna? Nyembatkeun mah tepi Pak amalna. Tapi ku Dinar diajakan di perusahaan oge nolak anjeunna. Mari anjeunna saurna dina marana di alam bebas Pak. Sedangkan di tempat abdi mah, di tempat Dinar kan terangnya lirat ya anjing dugi kasonten teh ya mingena. Keun di mana-mana oge nu penting mahal. Naon anu geus dilakukeun bieu di mana? Tah ya Pak, mun anjeunna nya mamatahan ka Dinar kada sabar kada itu kada ieu na Pak. Dinar, alhamdulillah ya Allah. Pak. Alhamdulillah Dinar. Hidup ini geus manggih jalma anu tepat keur hidup. Antuk tak. Narnia ngarasa kagagas ku ceritana Dinar. Anu nyaritakeun rek nyebakeun diri. Kahiji jalma nu anyar pinanggih. Anu geus dikenalna tangtuna ku Dinar. Nguji kasatiaan, nguji keimanan eta jalma. Ku jalan rek masrahkeun diri. Bari jeung teuing lamun sik nya teh mah Dinar mampu kuat nahana atawa henteu. Tapi naon nu kapanggih ku Dinar, nu dirasakeun ku Dinar. Bara nolak. Secara halus ku pepatah anu memang kaasup tur ka harti ku Dinar. Didinya Dinar anu langsung we nyaah deudeuhna ka bara teh geus lain populasan cek paribasana. Benerna nyaah, benerna boboh ka arga teh. Atanapi ka bara teh luar biasa. Sebab tingkah laku bara anu memang mantak kaimpi-impi cek paribasana. Mantak kabayang-bayang ku matana Dinar. Waktu anu nyerelek kepiting. Dinar anu sare di kamar harita pagaweana kudu seri we ngabayang naon anu tadi dilakukeun ku dirina. Kaliwat anu sakitu nikmatna anu manggih deui jika nama. Hiji liwat anu spesial, hiji liwat anu memang rasana luar biasa. Sebenarnya mah liwat nama biasa-biasa. Tapi ku barengna jeung hiji lalaki nu dipika cinta nyatana bara eta liwat teh rasana spesial nakeranan. Nepi ka Dinar oge nepi ka imah teh daekeun dahar deui ngarasa wareg ku kanyaah, wareg ku kadeudeuh, nomplokkeun rasa kasono ka hiji lalaki anu ngaranna bara. Di poe ka poe, di waktu ka waktu. Dinar anu ceria. Dinar anu bagja, anu bahagia balik deui waktu baheula Dinar keur SMA, ayeuna geus katingali deui. Teu katingali Dinar anu ngeluh, teu katingali Dinar anu memang kusut. Narnia jeung Ardi katingali bungah nakaranan eta nu diharepkeun. Sabab Dinar tisaprak ditinggalkeun ku jian tangtuna. Dinar ngarasa hancur batina. Hiji lalaki nu dipika cinta nu jadi salakina bari jeung can naon-naon geus kaburu eueuh ninggalkeun manehanana. Bari jeung ninggalkeun teh ku cara-cara anu sadis jian dibunuh. Dinar dina malam minggu kakocapkeun. Geus dangdan anu geulis. Pikeun nunggu hiji jajaka anu gagah. Hiji jajaka anu gandang. Ceuk mata Dinar.
anu rek datang kadinya lir ibarat satria di kerajaan. Dinar hiji wanoja anu geus pernah kawin tapi memang kaayaanana tetep dinar anu memang utuh. Dinar geus bolak-balik we keluar sedengkeun Ardi geus reret jeung jadi pamajikanana bari Suraseuri. Ningali tingkah anakna nu can pernah boga kabogoh secara langsung kawas kitu. Sanajan geus kawin oge Dinar jeung Jian teu pernah kitu. Dinar justru teu pernah papanggih deui, teu pernah papanggih. Kurus sakali-kalina papanggih. Sawaktu Jian ngucapkeun rasa kacintana. Sawaktu Jian arek pamit init ke Jakarta, Dian ngusapkeun rasa cinta. Tur diterima ku Dinar tidinya les we. 4 tahun Jian ngiles balik-balik ngawin ngedinar. Teu bobogohan, teu itu teu ieu. Malah cenderung pasea lantaran Jian dianggapna geus hianat ka Dinar lantaran bobogohan jeung sisil nu dianggap ku Dinar. Tapi ayeuna jelas Dinar boga status kabogoh anu ngaranna bara. Tangtuna keur Dinar mah munggaran meurinan rek narima lalaki. Ka imah eta sanajan umur Dinar memang geus kolot saluhureun imah atarapi umurna bara. Sedengkeun bara anu bingung rek make pakaian naon sabab manehna teu boga pakaian anu alus, teu boga pakaian anu mewah. Lantukna geuk-geuk dina kursi. Duh, aing kudu make pakaian naon cenah. Rek malam mingguan jeung Dinar teu boga pakaian anu alus. Kudu ieu na we ka ditu ieu, ka dieu ieu, ka kampus ieu, ulin ieu, digawe ieu. Astagfirullah. Mirup aing mereka bener-bener kawas kieu. Sebenarnya mah aing bisa beli baju tapi heueuh dahar aing kumaha. Ongkos motor aing kumaha. Mayar cai aing kumaha, mayar listrik aing kumaha. Haula we. Lamun Dinar bogoheun mah ka aing, keluargana bogoheun ka aing, resepkeun ka aing mah. Kumaha-kumaha ge aing pasti diterima. Usaha mah geus aing teh ngan pedah sakieu kemampuanana. La haula we ieu mah bismillah. Cek Arga harita bari ngusapan si beureum anu rek dibawa init. Lantaran ai lempang mangengklak lumayan jauh da kana mobil oge aya kana 10 menit. Komumun lempang beureum. Nu antukna Arga harita nyisiran. Buuk anu ikal katingali. Kulit sanajan hideung oge bersih Arga teh. Kan hideung ge teu geseng-geseng teuing teu kaos kopi. Cukup we. Irung anu bangir harita jelas. Duka nurun ka indung, duka nurun ka bapa. Ngan anu jelas Arga teh bangir irungna. Awakna jangkung tur bang-bang. Lamun saliwatan tur di pakaian pake pakaian anu mewah, pakaian anu mahal. Arga teh tangtu we beureun. Jadi tangtungan seurang bos juga nama. Saliwat. Arga harita nu make baju kotak-kotak resepna. Leungeunna harita dilipatkeun nepi kana siku. Sedengkeun eta baju bak kahandapna lepis anu warna hideung. Make sepatu anu spor anu rageus belel eta sepatu teh. Lah eta bogana. Jadi eta we nu dipakena ku Arga mah. Atanapi ku bara mah. Bara bismillah la haula we. Trek ngurungkeun si beureum. Tuk 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 brut cenah motor teh sorana teh.
Beda motor gitu apa sorangan atau baik jual mak masing sorana jual gitu bara harita pembacaan dina batina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan we sing dilancarakeun sagala rupina ya Allah, keluarga oge sing nampi ka abdi ya Allah. Abdi mungaran ieu. Cek di para harita kalian ikhlas. Geuleung motor ngageuleung sanggeus merem nanti sanggeus sagala rupana tarip. Bara ningalkeun eta pitempatan ngajugjug ka hiji imah anu mewah, nu tangtuna imah Ardi bapana Dinar. Kurang leuwih meureunan 10 menit batu lila motor teges nepi kadenge tuk 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 cer motor dipaehan langsamna kadenge pisan. Dinar harita nu keur diuk. Mah, Kang Harga, Kang Bara mah. Narnia harita nu neuteub kana jadi salakina. Bari imutna gelenyu. Ardi harita nu surat siri we. Atoh nepuguna. Bara nu aya di luar pagar harita langsung we dibukakeun ku dina. Kang Bara. Dinar. Mah kelebet Kang kana motorna. Mun bara mayan motor dan seterusnya. Motor distandarkeun sopan keranan bara. Teu dipake motor teh. Nyaho gandeng saeutik lain gandeng sakituna. Ngan pelaku kasopanan bara motor teh dipaehan we terus seterusnya ditungtun. Mah Kang kelebet Kang. Terus diantosan ke mama sareng papa. Oh, terus diantosan. Duh, deg-degan akan. Henteu. Kono mah aman. Nah, Dinar pantas nyebat. Pantas pawartos dah. Atos. Ayo. Cek Dinar harita miheulaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ye, geuningan pepenak deui. Sok kalebet. Cek arti harita. Song harita bara suntangan. Nya kitu di ka Narnia indungna Dinar. Dinar harita ku tiba imut we neuteub lalaki nu dipika cintana harita suntangan kana jadi kolot manehna. Sok calik-calik jang calik. Punten Pak, duh ngaganggu ieu mah mingon teh. Ih, teu naon. Justru bapak ngadagoan lantaran kamari Dinar nyebutkeun. Cenah rek aya tamu istimewa cenah ka bumi. Aduh, tamu istimewa. Nya ari saur Dinar mah nya tamu istimewa da meureunan bebene Dinar sanes. Manawi katampi we tau ge. Insyaallah urangna kayang matang tu naon cing. Insyaallah bareng Pak. Tah gitu. Inti nama gitu di bara kana mi teh teu diganti. Teu di Pak. Inti nama gitu. Ji atuh Din, caina ih kalau ngajanteng kieu kasimanya. Papa. Cek Dinar harita bari imut ngagelenyut bari reumbeung era kun bapana digonyak. Bara oge tungkul harita. Teu nyangka papana Dinar teh geuningan loba heureuy. Kitu cek pikir. Narnia harita nu imut teh gelenyut. Dinar sabenerna kamari ka bumi. Mohon Bu. Emang sering Kak anak sareng Dinar? Name 2 kali. Nya ari di dieu maka pungkur nuju damel di dieu nya sering. Tiap dinten. Namun ari secara langsung gitu mah terus 2 kali teh. Hiji pangitan basa kadago kedua kali nanya wengi kamari pangitan mingon kamari. Oh nya teu naon. Eta we datang-datang teh Dinar Suraseri. Bungahna keranan cenah. Terus bebeja kitu kieu na. Ya, alhamdulillah syukur cek tapi tong kaget Dinar mah rada beku jelemana. Insyaallah Pak. Dinar di mata abdi mah memang istri anu soleha. Insyaallah amin. Iya Kang atuh caina. Mohon teu ngarepotkeun Din. Teu ngarepotkeun naon. Sok dileuteul lah. Bi. Dinar ngagerohan. Bibi nerojol.
Narnia jeung Dinar harita nitah nyediakeun naon we gitu. Bar mun Pak terus doang pasti acan geus urang dahar bareng di dieu nya sameh ngobrol hayu urang dahar heula. Kang sakarsan dina kita sentuang dah. Aduh lengkap langsung di barang tuang gitu kumaha teu naon justru berkah lamun urang dahar ngariung mah nya hayu keun kade ngobrol mah sing wareg nepi ka peuting kadinya. Ayo Kang, ayo. Antukna bara harita ditungtun ku Dinar. Sedangkan Ardi langsung lempang dituturkeun kudu menjadi pemajikan nu geulis nya Narnia. Inungna Dinar dua wanoja dua awewe di imah eta nu katingali bintang tur geulis. Anak jeung indung teh sarua geulisna beda hungkul kolot. Gek sararea diuk di satu kangen meja makan. Tahareun anu geus rempeg segala rupa. Bang Ujang, Bi. Pun, Den. Di dieu urang dahar bareng yuk. Bi, urang dahar bareng. Bios wengke di dieu mah sareng hasi Mamang. Ari diajak. Buru diuk di dieu. Diuk. Tadi dia digigireun. Tadi dia. Sok Bang Ujang, sok. Ya meungpeung aya tamu agung ya. Urang dahar bareng. Aduh, tamu agung. Keur bapak mah biasa-biasa tapi keur Dinar meureun tamu agung meureun kitu Din. Mah bapak ih. Cek Dinar harita bari reumbeungeut nah harita nu digonyak wae kudu jadi bapana. Narnia oge nepi ka nyeukeuk seuri harita. Sararea dahar mani pararonyona karanan nya saponyo-ponyona. Alas nu setengah centong keur bara mah. Alas sakitu we keur bara mangarasa enek tur seubeuh we lantaran memang babarengan jeung keluarga mertangtu we anu can kenal anu can wawuh mah komo ngarempod dahar. Lantukna geus beres dahar Ardi Narnia Dinar jeung Bara harita tariuk di tengah imah. Jadi kitu Bar. Ari Bara di dieu jeung saha keluarga teh. Kalarasan abdi di dieu teh salerosna mah aya wargi-wargi abdi tapi abdi teh terang Pak. Oh. Jadi abdi teh nyalira we ujungna mah. Nyalira di bumi ini Pak. Di bumi ini dinina terus ngantunkeun lami 10 tahun ka pangkar Pak. Oh, gitu. Bapak teh sabenerna bagja kacida Din. Oge Bara. Narnia inungna Dinar oge kacida pisan. Sukaeunana pisan. Kacida pisan atohna ku Dinar boga kabogoh teh. Naon cingpangna atohna. Saumur-umur Dinar teh kakara dienteupan ku hiji lalaki. Lain anak bapak teu geulis apa sorangan meureun teu kudu disebutkeun da Dinar mah bapak ge bapakna muji kageelisan anak bapak komo batur meureunna. Jadi lain eta. Memang Dinar teh sebenarnya mah kasiksa batin. Geus apal meureun caritana Dinar Rin? Yen Dinar teh pernah nikah? Mun Pak. Teu naon. Insyaallah. Teu naon Pak. Dinar pernah nikah jam-jaman lilana lah. Peutingna nikah isuk-isukna salakina maot. Nu tangtuna Dinar oge teu pernah ngarasakeun indahna rumah tangga. Dinar harita nu tungkul wae bari beureum beungeut. Era sebenarnya tapi da memang eta kudu dibejakeun. Alhasil meureunan Dinar teh insyaallah bapak kudu ngabejakeun sanyana yen Dinar teh masih kene segel. Bara tungkul we harita.
bara lamun bener-bener mika resep mika dedeh mika nyaah ka Dinar ulah asa-asa tamplokeun rasanya rasa dedeh ka Dinar sabab Dinar teh geus dewasa anu tangtuna ngarah kana rumah tangga lamun sakira-kira bara kur arek bobogohan hungkul jeung Dinar ulin ka ditu ulin ka dieu mah ceuk bapak percuma kumaha Dinar harita deg-degan ngareret ka bara imut teh geulenyung bah abdi bara anu mika cinta tur mika dedeh ka Dinar pada tanggal walar kana sagala rupina naon anu tos dilaku lampahkeun ku abdi ayeuna rasa mika cinta mika dedeh ka Dinar tangtosna bakal di ujungna hoyong mihukum ka Dinar jadi teu masalah lamun misalkeun buru-buru Dinar kawin jeung hidup insyaallah teu masalah Pak salagi Bapak nyaluyuan kana ka uninga yen abdi teh bisa disebatkeun dieu eueuh ragap taya Pak teu gaduh pamuntangan di hiji ti gigir keur eta Bapak geus ngarti sebab Dinar oge geus ngobrol teu kudu diobrolkeun deui Bapak narima bara teh lain ku hartana Bapak narima dina bara teh lain ku gagahna keur cuma harta percuma boga kagagahan kakasepan tapi ari laku lampah anu nirca tur nyerong naon anu diomongkeun ku Dinar Bapak percaya Dinar ngomongkeun kahadean hidup Bapak nyerep kana jantung nya kitu diindungna Dinar tangtuna kunaon ayeuna Bapak datang-datang kuduna dibere waktu sabaraha poe sabaraha bulan sabaraha tahun lain kitu keur Bapak moal arek ngantep sawe nu datang ka Dinar anu sakira-kira daek mileuleungkeun ka Dinar sakira-kira rek tanggung jawab kana kahirupan Dinar lain di akhir lain di dunya tapi oge sakalian di akhirat sabab rumah tangga teh nepi ka akhirat tanggung jawab salaki kadu jadi pamajikan teh tong dikira insyaallah Pak syukur perkara bara nyebutkeun non teh deuk eueuh ragap taya eueuh pamuntangan itu jeung ieu teu dulur teu baraya tong jadi pikiran sabab ama atarapi Bapak jeung mamahna Dinar tangtuna teu ngaharepkeun kadinya sanajan kabeh manusia teh ngaharepkeun materi mah bisa digali nya harta bisa diteangan nu penting kurang daek nu penting kurang siap dina sagala rupana siap jeung perihna siap jeung usahana siap jeung ngadoana gitu keun Bapak mung ningali anak Bapak bring ka ditu bring ka dieu ari geus rumah tangga mah rek bring ka ditu rek bring ka dieu oge teu jadi masalah pang nama anak Bapak teh geus kasebutkeun sawawa lamun nepikakeun nikah Bapak mung ningali Dinar sedih mung ningali Dinar kuciwa tah eta mantak Bapak ayeuna pas datang teh langsung we ditanya hampura
lain bapak ngarurusuh. Tapi memang gitu kenyataan anak. Dedeh bapak teh nyaah kanu jadi anak. Lamun bara ayeuna siap sagala rupana teu kudu mikir nanaon. Bara jeung Dinar ku bapak rek dikawinkeun. Kumaha Dinar? Dinar. Dinar. Kumaha kesiapan Kang Bara, Pak? Dinar. Kumaha Bar? Dinar. Akan tentu siap. Tapi pangitan barake kedah nyuhunkeun sarantos, Pak. Sarantos kanggo naon? Abdi teh kesebatkeun kedah usaha kanggo biaya segala rupina pengen Pak. Para lain bapak ngahinakeun, lain bapak ngarendahkeun ka hidup, lain bapak nganggap ka hidup teu bisa usaha atau bapak ka hidup nganggap teu boga duit. Ampun paralunya. Ieu mah keur kalancaran hidup jeung Dinar. Hidup teu kudu mikiran itu jeung ieuna. Eta mah sanggeus rumah tangga pek pikiran kuduaan. Dahar teu daharna pikiran kuduaan ngan ayeuna mah keun bagian bapak nu bakal mikiran. Hidup duaan mah ayeuna pikiran jangkep ka hareupeunana we hunggul. Padamikeun kudu kumaha hirup ka hareupeunana sageus kawin kitu. Jadi bara teu kudu neangan di mana ipekah, di mana itu jang ieuna, di mana modal itu jeung teu kudu. Eta kabeh bagian bapak. Kumaha? Kacira pisan bengahna kang abdi Pak, tapi kacira pisan isina oge kang abdi. Teu kudu isin. Ceuk bapak oge. Ayeuna bagian bapak. Sabab itung-itung bapak teh nik ngawinkeun anak bapak. Anu salama ieu tunggara. Gitu. Pami kitu mah nya teh langkung bapak. Alhamdulillah. Jadi siap. Ketuk paluna. Iraha wae ceuk bapak disebutkeunana. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan Allah marengkeun. Amin, amin, amin. Din. Pak. Siap-siap jadi pemajikan Bara. Mohon Pak. Cek Dinar harita bari merahina keranan. Ardi anu neuteup ka Dinar anu jadi anakna harita bari sura-seuri. Sedangkan Narnia oge harita seuri sarua. Atuh beuki we Dinar teh euceuy beungeutna siga tomat beureum. Bara nya kitu deui sarua duana era. Dilak we Dinar harita ngadilak ka Bara. Bara anu teu wani tengkat harita. Kunaon Bar mani tungkul wae. Eta tong dicepengan wae ning calana teh. Pak. Cek Bara harita rungah-ringah. Lantaran Ardi tetela resep pisan heureuyna calon mitoha anu bahagia tangtuna. Nya geus kitu mah. Sok disirek ngarobrol nyawalakeun itu jeung ieu mah. Bapak ayeuna rek sae. Rek di ditu lajo TV bapak maju. Tong ngaganggu ka bapaknya. Rek oge Dinar kitu bejakeun ka papa. Ulah ngaganggu ka Dinar gitu nya. Bapak mah sok segala rupi. Dinar harita bari imut ngegerenyu. Kalakuan bapana jadi pihak yang serieun. Bara oge harita seuri ngadak dumadak. Make jeung nyebut ulah ngaganggu ka bapak segala rupa jadi tibalik. Mana rek bobogohan kitu cek indungna teh. Antukna Ardi jeung Narnia anu ngarti meureun kanu jadi anakna. Dinar oge harita init keluar. Lain keluar ti maksudna lain keluar ulin keluar jadi kaditu tapi keluar teh dina teras anu memang
kena hena karanan bari ningali lalariwan. Yang lari yuk. Maksana keluar kemana? Jalan-jalan. Gimana teras? Oh, ayo. Pika sekedap dinar pada yang ada melela es jus. Oh, siap. Anda senang itunya? Dinar harita imutnya gedenyu. Bara oge cengkat. Nu saterusna duanana harita larinit keluar. Dinar anu kacida pisan bungahna bagja na kerahanan. Si Bibi di dapur anu suraseri we lantaran tinunganana diajak kawin cenah ku lalaki anu lain. Dinar beki euceu beureumna harita si Bibi mah sok blak-blakan atuh ai ngomong teh. Mereka ceuheuy deudeuhan we si Bibi. Dinar anu nyieun es jus. Harita langsung dibawa keluar. Gek harita diukirin arga atar pikirin bara. Dina kursi anu memang baruleud eta kursi teh duana. Ya Kang, jusna. Mohon geris. Calon istri Akang. Din. Ya. Dinyangki Akang pasti tanya ke gitu, terus ke gitu Kak. Apa? Harus siap kan? Insya Allah Akang siap. Dinaron dikacari pisan pingana Kang. Kang, engke pamayut pas nikah mah bantusan dinarnya. Bantusan kumaha? Mohon di kantor. Insya Allah demi Akang tiasa. Karena Akang teh sakola. Ngan tiasa dipatahan ku dinar. Oh gitu siap gelis istri Akang calon. Dinar harita seuri meni lepas na karana lantaran ngarasa bunga ongkoh beureun hatena. Din. Naon? Naon Kang? Henteu ketang. Ye. Emara. Dinar mah dikacari pisan pingana negaranan ih. Ngakunan kacira pisan pingana. Sami Akang oge. Jika nama dinten ayeuna teh urang duaan pang pinga-pingana pengintananya. Kang. Apa yang pernah kami pernah nikahnya kayaknya? Kami pernah nikah. Akang yang aduh orang kali seperhiji. Kami Akang mah ai kahoyong mah 3. Tilu. Ini seueur. Kahoyong nya. Kahoyong mah 5 oge teh naon. Ih, ini seueur negaranan. Emang kunaon? Seueur ting mah. Naon? Para imut na galenyu. Duanana harita sareuri. Lantaran ngarasa kagugu murid menencan kawin geus ngomongkeun hayang boga anak sabarehiji. Waktu anu nyerelek ke sore atar pika peuting. Beki peuting Dinar jeung Rata jeung Bara. Asa beuki layut wae. Pok Bara harita ngomong. Din. Kang. Akang teu nyangki. Akang jeung Dinar bisa ngahiji, bisa nya sapatos kieu ngahiji kieu. Nya kitu di dinar. Pengintan urang teh parantos disodorkeun pengintan jodoh teh Kang nya. Rupina mah kitu. Margi memang Allah Maha Uninga. Anu tos ngatur sagala rupina. Anu teu disangki ku urang justru jadi kejantenan geuningan. Akang sama sekali teu nyangki Dinar teh bakal janten bebede Akang. Nya kitu di dinar. Komo dinar, panak sareng Akang teh dinar kaya anu jut. Lumpuh. Nu tiasa kepikiran ku dinar kaimutan ku dinar teh.
Mau sekedar kecelakaan Cipanon weh. Anu tidak sudah kecelakaan Cimata panganten. Dina anu teu ngaraos nikah. Tapi gagal dina segala rupina. Anu tangtosna juuh Cimata weh. Kanggo Dinar mah. Entos teu dibahas deui. Mudah-mudahan ayeuna urang masing saluyu sareng naon anu dipikahoyo. Urang ulah kendat ngadua kana Maha Kawasa. Supados urang teh dilancarkeun tina segala rupina. Rizkina amal ibadah urang sing makin kuat wae. Ayeuna urang tiasa silih wartosan. Silih bejaan. Diantawis urang pami Akang salah. Dinar salah ku hiji istri Akang dina engkena. Kudu ngawartosan Akang. Ulah nepi dugikakeun akad kalanjur ibaratna Akang ngalakukeun kasalahannya kitu di Dinar. Ulah punung pami ku Akang misalkan digeunggeureukeun itu sareng ieuna. Insyaallah Kang. Pangiran eta gunana rumah tangga teh Kang nya. Gunana rumah tangga teh kudu saling geuingkeun. Rumah teh memang imah, tanggi tetangga. Jadi urang teh nete hambalan pikeun ngahiji dia teh imah. Ngahijikeun rasa urang sadayana. Anu goreng kudu jadi alus. Anu mengkol kudu jadi lempeng. Dina rumah tangga mah urang kudu segala rupana leuwih kuat. Keimanan urang we kudu leuwih kuatin. Amin. Nah, emang laras Akang tetes gaduh saha pisan. Salasna Akang teh gaduh, saur Akang oge boh di Bogor boh di Bandung. Tapi nya kitu teh Adin. Akang ti ahli teh teu kantos dicanak. Kawargi-wargi Akang kantos dicanak sakali-kalina ge Akang ngilap di duka di mana di Bandungna. Oke di Bogorna duka di mana. Bari Akang sama sekali nuju di Bogor oke teu kenging keluar ku sepuh teh. Teu pernah diajak kemana-mana oke. Dugi ka sepuh Akang duanana teu aya. Kacida sedihna pinten Kang Akangnya. Kada dibayangkeun Din. Sedihna Akang mah tangtos dah. Akang cuang cieung. Ayeuna mah Akang terus dewasa kasebatna. Cobi Akang kapungkur. Nuju dikantunkeun kudu jadi sepuh. Akang teh kasebatna terus putus harapan itu sareng ieuna. Kedah tuang ti mana, kedah jajan ti mana, kedah sekolah ti mana biayana. Tapi teu kitu aya Allah mah. Akang berjuang dan berjuang. Anu alhamdulillah Akang masih kena tiasa hirup dugi ka ayeuna. Sanes pangkayaan Akang kieu-kieu keneh we. Tapi mudah-mudahan kapayuna Akang sing aya kamajengan anu sanes Kang. Sing genging pada malan oge anu sanesna. Amin. Insyaallah. Terus jam sabaraha dina teh? Emang mereka mana gitu? Ya. Bade uih. Biar aku bade monok di dieu. Kapan teh acan jadi istrina oge. Mantak da engalkeun. Naonna? Ikana. Pasti sabarnya. Yeh, nanaon teh? Akang meureun teu sabar. Berarti dua-duana pasti sabar gitu. Kang mah. Dinar harita barireum beungit. Seringkeun bararita imut ngaglenyu. Ningali nu geulis harita tungkul. Tin. Adi Dinar teh kunaon geulis? Ngateroskeun weh ka Allah kunaon kitu Dinar geulis. Gombal panginten Akang mah. Make jeung kumaha sagala. Kanyataanana memang Dinar geulis. Emang kunaon mami geulis? Ya kan bagi pogot beri kacintaana.
Ngang mah. Dina lah kita barireum di beungit. Alhamdulillah ayeuna bulan teh caangnya. Kan tanggal 14 pina mah. Sanes Emang kunaon? kacangan ku pameun teh Dina anu geulis. Dina lah kita seserian. Lantaran arga atan pibara nu muji-muji wae terus ka diri. Terus tinggal muji-muji we dinar. Engke hiji waktu akang bendu ka dinar kira. Cek Dina. Emang bener kunaon? Nya ayeuna muji-muji engke masuk kada kesel. Kadang-kadang akang Akang cinta gitu. Din, mah Dinar teh ibarat rembulan tera. emang naon gitu. Ya, ayo lampulan tera mah begitu disinggit teh sumber bak kemana-mana caangna. Yang gitu di Dinar. Lantaran memang waktosna anu nyambung dina dinten ayeuna. Kang enjing deui we teraskeun nya. Tah teu puguh geuningan.